This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kangge pamirsa sadayana simkuring dina waktos ieu bade ngarugikeun sawatara warta anu kantos kajantena dina saminggon kapengker ieu. Nyaeta metode pembelajaran mangsa COVID-19 di SMP Negeri Hiji Tanjung. Kangge langkung uninga deui mangga urang ngaregepkeun sami-sami warta ieu. Awal tahun 2002 hiji darurat COVID-19 makin pihariwangeun sabab suspek COVID-19 jumlahna makin ngaronjat sarta nu maot makin loba boh di Indonesia boh di dunia. Kukituna kiwari pamarentah di mana-mana leuwih loba ngalaksanakeun lockdown. Kitu deui sakola dina semester 2 ieu teu tiasa ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka atawa KBM. Angger ngagunakeun sistem BDR atawa belajar di rumah. Ceuk Kepala SMPN Hiji Tanjung, Karawang. Sopaidi MPD. Nalika ditepungan Bewara Jabar di kantorna kamari ieu. Saterusna Sopaidi netelakeun aya strategi pembelajaran nu bisa dilaksanakeun mangsa darurat COVID-19 diantarana strategi komplementer 7 metode pembelajaran masa darurat COVID-19 nyaeta kahiji pembelajaran virtual, 2 pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek, 3 pembelajaran melalui modul atau LKS, 4 home visit, 5 televisi atau radio dan media lainnya, 6 grup media sosial, 7 penugasan berkala dan berstruktur. Ieu SMP ngalaksanakeun eta metode, namun teu sadayana teu acan tiasa ngalaksanakeun metode pembelajaran tematik terintegrasi berbasis proyek, ceuk Sopaidi. Alhamdulillah, mangsa pandemi COVID-19 ieu pembelajaran di SMPN Hiji Tanjung lumangsung lancar sagala rupina tiasa dilaksanakeun saluyu sareng aturan nu aya, ceuk Sopaidi MPD di akhir obrolan jeung Bewara Jabar. Rupina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ku ieu warta janten mangpaat kangge pamirsa sadayana wilujeng tepang deui dina waktos nu kapayun. Simkuring lian munggaran pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Channels Television's breaking news.